Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nami Abdi Redias Raditya Subiono. Abdi ti kelas 10 MIPA 2. Kuring bakal ngajelaskeun ngeunaan kagiatan pikeun antisipasi virus corona. Anu kahiji nyaeta ku nyemprot cairan disinfektan ka sadaya daerah zona beureum atanapi anu parantos dituduhkeun ku virus corona. Kagiatan ieu efektif pisan dina ngantosan penyebaran virus corona sebab tiasa maehan virus sareng kuman di sakitar urang. Anu kadua nyaeta social distancing. Jarak sosial kadua dina akal ngajaga jarak interaksi antara manusia. Cara ieu mangpaat pikeun antisipasi penyebaran virus corona. Anu katilu nyaeta ngalaksanakeun gaya hirup anu bersih sareng sehat. Ku cara ieu antisipasi gancang-gancang dugi ka virus corona. Anu kaopat tinggal di bumi masing-masing. Metode ieu mangpaat pikeun mutuskeun rante penyebaran virus corona. Anu kalima mangrupikeun ku area daerah. Metode ieu tujuan pikeun ngawates rohangan pikeun asupna sareng jalan kaluar manusia ti hiji daerah ka daerah lainna. Sekian ti Abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.